M Topik. Ayo naon nih situ apa ya? Pik, kamana ye? Wih, ese amat ditayangkan lagi. Yo, coba ditelepon lah. Cuman. Halo. Cek, di mana? Musep yuk. Sok, ayo naon? Kayak orang kadinya. Sok, kalian ngajakan mancing. Ngopi lah, mancing-mancing amat. Ya kan? Yes, ngopi be. Jack, sianya hon tuh kamat ini. Nyaho lah. Nyaho. Yang kepanggil. Nggak pewat dia. Lewat. Oh, Mau nama YouTuber manehnya. oh, artis desa. Maklum lah, HP yuk jadul, udah bisa buka YouTube. Namun ke karena wifi mah. Geus terame. Mati ini aja. Rumah Midonian. Siapa gue ya kalau di Doni? Wih, pindah lah. Loba iya. Nyamuk. Yuk, pindah mau. Ayo. Bawa tau. Udah mau kopi, sama. Geralin, Diki mah keren. Atuh, kedemennya sih gak. Nyonglek. Top, mau pancingan tuh. Aduh, pohon. Jack, dia nggak seboga kabogon kan? Dia begencan. Ini sembarangan, orang manggas menang ta timba di tanggal iya tata naon ngaran nangka diburi imah sorangan teh. Bener, Top. Ih serius isukan orang antar kayak. Ulo barang itu dia, beneran ya, Bang. Guys, ulah lila-lila. Guys, 3 bulan orang jomblo. Ayo ngas lah kadinya, kasih mbah be langsung. Kah. Berapa tuh? Berapa tuh? Ya Mana, Top? Iya di dia ya. Mana? Iya. Kalian di pohonnya, tak? Bukan bae. Terus di dia, Jack. Ya diuk di dia. Kayak nongol. Orang ngomong naon? Terus ngomong naon bae, ih gerak wenta ih. Bah, kurang ayo minta tolong ya, Mbah. Saha maneh ngaranna? Jaka, Mbah. Kudu kumaha urang ya, Bah. Aya 3 syaratna. Nu kahiji maneh kudu ngalaksanakeun 3 ang. Ang nu kahiji maneh kudu ngusahakeun diri maneh. Ang nu kadua eta maneh kudu ngulik awewe mana wae ge kudu diulik ku maneh. Ingatnya ang nu katilu rada berat. Maneh eta kudu ngaca tah eta nu paling berat mah. Coba dulu ka dieu maneh. Tuh kudu ngaca apa nih mah.